Brengsek kelakuan. Kita langsung berangkat ke Baldi bae. Ngus 2 kali berturut-turut dia doang nenek hat-trick di bae. Tidak kuat. Mana ngus penting. Luntur bawadak mah. Ganteng mah ya bae. Brengsek. Mana nyeri teteplokan urut kerborang. Kumaha mengungkapkannya. Mus dagdik duk di sore kene hate mah. Bahanan diterima moal. Sugan bae gul. Susuganan. Tapi heran yang si brengsek nepi-nepi. Mus beak dicacaplok di kuku mah ge. Ngalayan. Hate ngus dab biar dagdik duk mikiran. Nek latihan bisa anu nelpon jelema goblok. Latihan nembak. Aya budak kalah latihan nembak beneran. Moro bagong. Latihan beng saya si kesrek malah. Iya ya roman-roman. Dia kemana baik gitu. Sedang dan heula. Nek naon sadang dan jaing nu bogohna ge nek nemak nek non ilun sadang dan Itu kan bae bagohon kain. Goblok. Nek nikung aing dia. Moal. Gaya lolodresan seling tikung. Moal. Atuh mun sadang dan aing nungguan ti sore. Geus nyaho jantung aing geus dagdik duk. Geus darkan dia. Alhamdulillah encan. Kebiasaan. Aing masih iya lah. Rasa bercampur mata sia. Nope. Atuh rasa bercampur atuh itu mikiran jeung ngungkapkeun. Oh. Tahun eta mah tinyaho. Jam berapa kuari ya? Kayak dulu HP. Kita berada geraan. Kehu. 6:30. 7. Mending latihan bae. Biar juk dia aing nek latihan mengungkapkan perasaan. Atuh bener ding lelaki. Atuh jeung haneng bogoh ka dia. Deh. Dia kuari ceritana jadi si ieu sa. Ngaranna saha geun? Saha? Si Sasro. Oh. Dia mah sok poho bae aing mah. Geus kuari urang anggap bae keur syuting kuari ya. Heeh. Urang keur syuting ceritana. Dia jadi si Saro, aing jadi diri aing. Jadi dia jadi si Saro. Ceritana aing geus datang ya ka imahna nya. Amin. Kudu kutuk misalkeun urang. Amin. Kalah amin si goblok. Geus ngajedog dengenkeun aing nek latihan. Misalkeun geus nepi ya urang. Das begitu keluar diuk langsung srep, langsung ngomong apa ulah? Atuh jawab goblok. Aing ngomong naon? Kalahna lo ka dieu itu. ngungkapkeun cinta dia ieu. Jadi barang keluar gitu langsung mengungkapkan. Oh, lamun si eta kaluar teh geunah. Kaluas. Maksudna nya langsung aing bogoh ka dia gitu. Atulah gitu, Jang. Atuh kumaha? Kira aku ujug-ujug datang langsung aing bogoh ka dia beh. Atuh batur ge geus latihan bae kuari ya. Kita udah si Sarong. Ya. Kurang posisi ceritana di ditung senepi ya. Atuh ulah gerang, mana mah kena ngomong sama dia musame bae. Ulah ikut campur ngomong. Sarong. Apa nih? Lain pan ieu nek serius gitu ya AA mah gitunya. Sugan gitu.
si Saroh dek narimakeun kaayaan aja nuki anu disebut boga aja teboga, disebut teboga aja boga gitu. Jadi sederhana. Upami tiasa ngabukakeun hate Saroh eta tiasa teh jeung gitu misalkan ya. Kumaha eta lanjut dia lamun ngomong naing gitu. Kumaha burung? Endah bagus. Jadi orang kuari langsung ke ditu nya. Ulah cicing bete dia. Moal nganjang ieu. Di podaran dia kuai. Geus aing mending mangkat. Hop, geus aing nu mawa. Moal endah aing kacek gantar di bae kayak kuda di bawah. Kita pulang ieu. Karak ngeunah geus. Datang langsung sakaca bae hayu. Awang tutupun moal. Jor teh. Atuh coba dia mah. Nek nanti nek jedog di kanan suku nang kuprak. Kemahan dorong. Atuh asup gigi. Dah aku. Waduh. Oh, nyampe nya. Ada kemana bae belon. Assalamualaikum. 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 Salam. Kan kawin. Anya. Aduh, ngenangin aduh. Aduh. Cuman di sana. Mau di order tinggalan dong main futsal. Ngajlot di situ kene. Ih, siapa salah masang iya. Salah masang pelapon. Naon? Pincak. Neng ambil minum mula. Nya. Kalau naik kopi mah bawanya. Jadi. Dia dulu tuh. Jawaban tuh bahagia goblok. Pan aing tuh ngeunah. Ya. Goblok yang bahagia. Menang banyak aing. Nu yang sering wakang kota. Udah. Lawan rapot ada neng. Ampun aja sama mantaya. Kenalan tuh. Kira. Kamana Neng deh? dak apa ya? Nya. Bos. Bagong menikot make langsung. Taklen mah make boboko. Ai. Bangsa. Kita semamnya neng. Alhamdulillah entas tadi. Lain yo. Agak datang ka dieu gitu rada puting nama gitu lah nya. Nungguan sih biasa. Terus naon ieu atil kieu nya. Pisan we. Sirum. Ai sirum atil dong nanya. Nya sirum upat. Nya. Udah kene ya. Hampura ya neng terus ngeganggu. Oh iya satu. Jadi ada datang ka dieu rada puting saeutik nama gitu nya. Tadi teh hanya nungguan sih kebal. Jadi langsung iya. Langsung to the point bae ya mah ulah pakai acara kadi itu lalah langsung bae maneng. Jadi abogoh kaneng gitu.
pantacan terang berkena sifat meng dong kumaha. Kan tos sering meren orang berargumen si strastri argur naon sih? Argumentasi. Argus mastasi coba nu balik. Argumentasi. Oh. Ya, Panipo. gitu neng gitu jadi disorek kan yuk perasaan ama langsung dap jar jadi gitu neng Sing bohong ngelaki aja nama. ih bohong kumaha Si cuma PHP doang. PHP mah tak iringan apa mudah hidung pondok di situ mah PHP neng beneran ama tulus Bener. sok nonton janji suci Tara karena santren. jadi intinya mah gitulah tapi aya syaratna gitunya Nah, saya kieu bae eta mah kan resep kasih neng gitunya ya tadi teh geus debdar bae mohon. dordar gelap sagala naon nah teh mah kitu disorek aneh keur mandi keur ngising ge debdar bae dadak mah da kitulah Sing bohong ah. ai bohong jadi intinya mah kitu bae kieu urang ngambil kesimpulan gitu berhubung geus rada wengi kitu nya teh enakeun deui ka batur gitulah nya Mohon. resep ka neng cuma aya syaratna Nah, lamun misalkan diterima dibuka eta masker lamun diterimanya wayah nambah kudu gitu lah gitu tawa Itu. mungkin kaget ya ningali neng makan goreng. kaget gremosan neng mentah mau memedi karena kaget jadi gitu beh sama gitu neng di leuteungnya Mangga. terserah seneng tama diterima teu diterima ngan tadi teh mun bisa mah diterima gitu Tapi bener sih ya. aduh bener ama Baik nerima neng apa adana? apa adana apa ayana ya danana soal duit apa kumaha Ayana nanya. oh ayana nya lamun kitu mah jadi kumaha neng ayeuna mah yang geus nyarios kitu tah Mohon. tinggal seneng deui ngajawab kitu tah atuh ulah odeg teuing blon Tineng ayeuna kieu bae nyanyi. nya Lamun bener serius. Kan neng. Nya. Neng siap muka masker bisi palai terang mah. Ngan bener-bener nya kan neng eta. ai masih meragukan kene Mister percaya. Nya tuh ari siap bener-bener mah kan neng. nya Buka ku neng. nya mah enggak Tapi tong kaget. kaget kunaon nya Ai neng mah goreng ah. Atuh sugan bae. tadi teh ya narimakeun gitu lah Tong kagetnya. nya selalu bae atuh Bener. ai nya wow Ding, boy. aduh hei ampura ilang kitu kono nya coba urusan eta paneriba urang naku ini ya Bikin karakter meureuna. muri licin ribut jeung roman aduh anjing ya banget hai neng nya assalamualaikum Ih, karek datang ah. ya sih aduh kurele aduh betul dari ya Dari dia nya. Kunaonnya? Aduh, emang nasib jelema goreng kieu ya. Emang bener nu glowing we dipertahankeun. Ya Allah. Udah mangkat ieu menjadi besok. Mending gawe sekalian.